Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Bung Karno baheula, Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke, kiai-kiai deuleu kelas duniana. Di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wae wiridan ibadah. Adalah Bung Karno antar carita Digul, carita Jakarta, carita dakwah. Bung Karno memuringkak bulu orang ketika Bung Karno rek dakwah Karangkas Bitung emang naik mobil henteu, naik kereta api. Bung Karno di Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sahabat baraha santri nu deuk masantren Karangkas Bitung. Cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api. Pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh, ini mau kemana? Saya mau ke Rangkas. Mau ke rumah siapa? Mau ke rumah Kiai Anu. Oh, mau ke rumah. Padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede. Jadi akur tak tujuanna. Berapa orang? Cek Bung Karno. Saya ada 15 orang mah. Udah nanti saya bapak yang bayarin ya. Ih, jangan. Enggak, udah biarin dah. Dibayaran punya 15 orang di kereta api. Itu nanya si itu teh nanya, bapak emang dari mana? Saya dari Jakarta. Nama siapa? Nanti juga kenal lah, nggak usah tahu. Tawadun teh coba. Lamun kuari, bapak ini siapa? Nggak kenal loh. Lihat nih apa nih? Nih. Waduh sembarangan loh. Bung Karno, Masya Allah. Muringak puluh kalau malam menulis sejarah Bung Karno. Turunnya di Rangkas babarengan yang santri. Pura-pura mau ke rumah Kiai Anu, rumahnya di mana? Yuk cak santri bareng sama saya. Ayo kamu duluan, saya belakangan aja. Bab saya nggak tahu rumahnya. Terus baru datang ke imah Kiai itu rame. Cak santri pun rame amat. Nanya emang aya acara nungguan Bung Karno? Tak Bung Karno nak horeng eta. Aduh cak santri teh kita tadi bareng jeung Bung Karno horeng anak. Tawadu yang aku lah cerita tawadu, Masya Allah pohara amat. Tinggal santri be aing tadi bae atuh ceknya nanti aduh ngobrol biasa Bung Karno ku tawadu. Terus ceramahnya pidato na pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae. Maka cek kiai eta wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah ku ari ge moal halanan sejarah warai Rangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung. Ceramah nanu di Bitung mah inget bae bu anfusakum wa ahlikum naro. Andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno. Ahli berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja, bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri, sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah iya tah keur di Rangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta. Aya kuari gubernur naik kareta. Allah. Ulah memeringkak bulu lawan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia, dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah. Neye ku anfusakum wa ahlikum nar. Di Rangkas aya ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun di Rangkas Pak. Sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan, tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka merah putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah di Rangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli
negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah di Rangkas tuh bareng sih jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan puguhnya hawan sejarah kos kitu buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah geus inting-intingan sejarah Bung Karno eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho asli nyaho lain ge pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain PKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba nu asup PKI mah nya mualnya Ki Hairun salah satunya jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babar jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Ieu sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram ieu hewan kumaha hewan ieu Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo eta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting si ada ke jang paranti kulem ulah gitu menyai ka kebo kulem ai ke jelema segera hees tibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ada sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng menguang soang gitu lain Persi muang kumaha lamun boga imana keur hees pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan dia urang mah tah eta teh waktu teh eta pan waktu ieu hees kumaha keur waktu hees aya muang panetanya elep-elepan aya soang kemudian dek ngagebahkeun pan eta tunduh sok leungit ngagebahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digebahkeun crot eta heran Persi boga kamodesan Persi teh kos kitu nya mah eta Persi mah mun kurang lalaunan moal tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun kuari bisa dibuktikeun Persi deuleu tah asal digebahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan tahelanan nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding
wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawa bihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teteh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi gitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan garang-garana sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran eueuh berkeliaran dari Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke diwata baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teh coba tolong teh dilepaskeun masyaallah atuh batur teu gaok pepelakan batur tegao pepelakan nah etalah mendak digondrong masa 7 tak kula mah digondrong di kebon jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon garang-garangna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kagarak ini kambing siapa kambing saya bawa mak lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos itu. Iya, tuh marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih? Ceknya kan itu mah harus dipagar. Udah gua pagar, kambing lu kesini. Ntar mah kalau lu marah, lu nya gua potong lu. Babarengan orang gondrong mah kan. Nu miara geser wajeng di Cianjur, gitu bae tah. Masyaallah. Datang ka kuari, berkeliaran gondrong, kebon jeruk, tuh Ciledug, moga kembang malaya. Nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok teu tinggalin pasar kemis Kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapak moyangna teh mah kaditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang eueutna tanggalan lain embung melaknya nage asal melak kaheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur melak embe ngobrol nu melak ka jero bah kompetisi nya paheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa urang ku teh wajib dijaga sing hade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teka paraban hayam bae boga lauk urang paraban lauk sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mandak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sidina Ali dibeli budak ieu badut sabaraha duit cek Sidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan diberikan cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali memulian manuk dihiber-hiberkeun andai kata endeuh tuh masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka puru kutut teh aduh mun geus ngadenge puru kutut hutang ke leungit mentak telok mah hutang ngadekeun suara puru kutut bae ieu sabaraha puru kutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah puru kutut pancawarna ieu mah 30 juta
eta barura eta dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta puru kutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta nu dibutuhkeunana suara puru kutut masyaallah luar biasa mantak aja lah bakar mandian puru kutut kieu bete isuk-isuk teh si teneng pek leupas 30 juta nisain puru kutut teh aduh 30 juta jakere 30 juta pamajikanna naon 30 juta ieu ber geus galamun ngarokot 30 juta 30 juta tuntuna mah lain bunga edan sok aya bae teman tah eta teh haek bae cek pikih mah asal diurus kebutuhan puru kutut teh naon kebutuhan manuk beo teh naon kebutuhan manuk cicit teh naon kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya eta teh naon parabna ulah kieu puru kutut engke dibere caw Ambon cek puru kutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah bahakan Gusya gelang-gelang aduh teuing kadaharan aing cek puru kutut kudu aku tanya heula tot aya sia kadaharan sia naon tanya heula ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang geus tah mah bangsa apung manyar bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna peking eta teh nyaho geus maninin geus lain deui maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mah tah mantak hajuna jana uncak-encak di tangkal nu sejen haju ngising tah eta engkena bakal jadi mangandeuh maninin tah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranti nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang ai manuk leutik ai pamatukna panjang nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus hileud nangke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur sabaraha duit ieu maninin 500.000 heran aing mah maninin 500.000 naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitu lah nah ieu manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus secara fikih mah haek bae aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyeun untuk kelengkapan alam ialah manuk aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk waduh serba bisa ieu manuk cek nya teh cek pamajikan kakak teu bisa henteu ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang ojek ge eleh wae sial manuk nu ngabaceo nya nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk bae kadaharana kudu di selidik mun ti kukur naon perukutut naon beo naon maninin naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae urang resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus kerak tah tapi ulah naon sebabna atuh padaharanna teh paranti isuk-isuk keluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan kerak mandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai tapi budak kuari mah teu pati nyaraweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal keluar bage masyaallah manuk jaket trot serem ngaranna jaket trot sareng gunting hidung teh geus puguh alap-alap dulu kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh masyaallah luar biasa manuk sok baheula manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma masyaallah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat
baheula mah aya tanggal buah hiji angin gede di parulu ku kabeh nu bogana aja teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa nah zaman kamari tinggal kenangan beuh kuari mah geus sareres hese subur mah subur tapi sabares ningali manu geus eueuh kunti anak teh baheula mah ngahiji jeung jelema ngahiji kunti anak teh aduh urang-urangnya nanya urang kaluar aya kunti anak kan tah aya kunti anak kan tah komo malam Jumat mah jeung malam Salasa aya kunti anak aja bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh mal salah tah mulai tah kajahiliahan aya deui tah heuh bener bae emang kosok aya teh asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk dumantak abeh naon eta pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mamana sia ulah ka mamana pamajikan sia geureuneun emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kuntianakan mantap salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu ala lakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mendem ka mamana emang ngadenge sora kueuk cenah kadurun yang pamajikan puguh mah beukian nyanana zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar bae tah kueuk aya tah urang kueuk teu kebeul aya suara tuh nu bogana carana urang nanya ka kolotna nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kuntianak ngaranna kuntianak sok kumaha kuntianak mah nu sok ngarumbai buukna eta kuntianak ngaranna ajunya nama tirok make calana kuntianak mah pentingna kadeuleun teh kuntianak kolot baheula teh dongeng kos kitu ai kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kuntianak mah lulu eta insyaallah ai baheula mah naik eta naik manu kueuk kuari mah naik Scoopy ya Allah ya perbedaan alam ya perbedaan zaman si kene subur jasa Masya Allah orang menyaritakan babanjiran begeret berada setengah babanjiran simut Masya Allah gusti kawadahan urang dieu kabeh ka sawah ngaran simut nu botol teh anu ditiir teh simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae bebeja ka bapana batur meunang sabotol dua botol mung satiran ulah mah teu meunang mana pangitikna ieu coba ka dia ku abah dihitung heula mais manggang ngorogo pos mais manggang ngorogo pos atuh sia mah pos tungtungna pos moal meunang sia nah ku abah dihitung bari mais manggang ngorogo nah ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo maisna mais tek ditungtung tak di mais teh potong tak geus mais bener bae poh begitu ka sawah deui masyaallah meuli nya lauk mais pohara jasa cikene alam-alam nu kos karari itu teh urang lamun aya kokorolokan didelegeun we urang aya anak lele pasti aya indungna aya anak lele segede kieu segede curug indungna kajen kumaha ge aya indungna tangan geus ulah di tangan cakolot pasang bubu wae ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek lah malah loncor eta cai ka sisina ge artina henteu rapi tapi eta pinu nang sae eta nang Allah melalui malaikat ka dinya karunya teh budak bubu pinuan padahal lah tuh moncor kan dia bisa dah kasih si bubu tapi Masya Allah dibawa luar biasa Eta zaman geus eueuh kos kitu teh zaman subur luar biasa di mana zaman subur mah aneh kumaha anehna musim hujan ngecrek urang teu ka mana-mana iman teu ka mana tuh jah hese tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik ieu di luhur kenteng bae aya lele aya gabus model bae model di luhur kenteng bareng keur kieu tiris isuk-isuk aya cai dia hujan ngecrek ih di kenteng
aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu tak wae kiriman gabus ka kenteng tak goreng ku sia asal urang boga kayakinan ka Allah dahar datang ka urang ieu mah kuari kayakinan geus eueuh kayakinan kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan kayakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh kayakinanna ka dia kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanana geus eueuh kayakinan baheula mah yakin tah cokolat baheula deuk ka mamana mah teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeur congona doang amis ge deuk ka mamana kuat geus ya ngadahar 7 bae pokona kuat yang amis deui geus kitu bae teh mah masyaallah puara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cakolot teh aya ngadahar kukuk amat gampang tutupan kan tutupna make anu diawit teh anu karatang nu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek longkopan gadinya bisa ditungguan aditu heula sagedeung samenit 2 menit sajam dede bude kuku nggak ada bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana hei gadi heula berarti itu si kurang teu gade ge tanaon kagok mah atuh nang sameulikeun eta HP-na nang mana ayeuna teu ceurik man aya dibere digerokeun ke nembalan ieu zaman kos kitu kuari zaman HP nu meuli ka nang mana lantaran nyanana ceurik aya teu dibelikeun ceurik aya dibelikeun atuh eta kos kitu digerokeun kita ka warung teh balanja embung mah zaman ada redan kap anak jeung indung edan kabehan nah keur carita masalah itu hewan wajib dibere parab di paraban hewan di numan mun embungeun bogana Zaid boga munding kemudian tedek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kan kanyawan banteng lamun moh lapar moh lapar tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana teh beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedangkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapi ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore punya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi nah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu nah ieu pas saya kula anak Salawi cek nya teh ampura beuh aya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh saya sangaran kula Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor Pak kunaon
abakula salawi henteu daekeun maraban kebo geus bawa kue kebo wewean bae je KRT-an saja RT 404 kula hege kelurahan sa lah kurang mah geus eta bae pokona mah geus datang tim ti kehakiman datang ka dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya, saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Mas Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam undang-undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini painim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 undang-undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin aw anapil aw dibin kelihatan nggak udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus itu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual itu mau diapain itu malu empanin itu nggak empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara 2 hakim antara dijual jeung dipencit tunggu 1 hari kemudian 2 hari kemudian 3 hari kemudian hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya waduh terenyuh masih belum mau dia ngempanin hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar jual duitnya kasihkan rapih di negara urang kunaon sebabna syianatan lirruh sebab ini hewan tidak boleh diabaikan tidak boleh dibiarkan itu keneh manu purukutut geus sadar anak nangis bebeja Pak eta geus soraan purukutut Pak kurang parah Pak lah hayang aing moal ngaraban emang kurang itu puyeng aing beak ku purukutut bae atuh aing beak ku purukutut mah bikeun atuh jual moal kana sapaeh-paehna bae itu beres udbiro lapor ke hakim pagi siapa kamu saya Teddy pantas buka purukutut mengaran Teddy iya ada apa ini laporan Pak atas nama bapak saya ini saya anaknya kenapa bapak saya punya purukutut burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak kenapa tuh serak kurang empan Pak kenapa nggak dipilih justru itu saya laporan ke sini tolong ditangani permasalahannya sebab saya suruh jual juga nggak mau diempanin juga enggak ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak apa itu isdet waduh gue tahu isdet Pak Hakim mati oh iya mati survei Pak Hakim di dele nah, panggihan ternyata embungan pilih tilu ala bayin awalapin awadibin jual atau di paraban atau dipencit beta purukutut teh eta teh kudu ayatin ti nagara Masya Allah Islam teu kurang kumaha rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrim terhadap Islam hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan ai podol sia ka dieu sia ngomongna jeung aing aya tah di Kristen urusan purukutut ayo sia ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam moal aya paling aya kemanusiaan doang mengganggu dan mengganggu ieu mah lain ketentuan
langsung tilbogana ti Gusti Allah melalui kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama, jadilah kos kieu. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar, nu dihar teh anu sok di dahar mah ya sapi, ya munding, ya domba, kemudian atuh ayeuna mah hayam, persi, soang. Nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun, mun teu daekeun maraban jeung inuman berarti tilu ketentuanna bai'in, jual, alqin, parawan, awadibin, pencit. Kumaha lamun binatang anu tara di dahar? Aya binatang cocokan tara di dahar, ucing misalna, anjing misalna, boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh, nu sarua jeung mamang teh beungeut teh. Siamang. Nah, camang teh eta teh uwa-uwa dan lain sebagainya. Eta binatang-binatang maung teh ya. Kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya. Komo teh kuari mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah. Urang dek ningali binatang India, binatang Afrika, binatang Amerika, binatang aya. Eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya. Pernah neuleuh ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye. Engke halal apa halal coba deuleuh buktina. Tan mandak urang neuleuhan ka ditu banteuna naon ka kebon binatang neuleuhan ieu bentukna nu kieu halal, ieu haram, gaji. Jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawasi doi ka dituna. Teu beres sama tuh. Tuh, entek kula inget ka Abah Ucu. Ucu almarhum caringin nya aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu neuleuhan haram halal na bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh hujanna ta ku peucang munaon eta cak peucang teh masya ka mana ka anak maung eueuh nya nu keur neangan dahareun jageun ka masya aing ngalakian masya gitu bejakeun sia ku aing ka mai bejakeun ku sia sambarangan maing ka galak aing nyaho bejakeun ku sia waduh barang datang teh mak tadi aya peucang kunaon aya naon cenah nya ka dieu kunaon ngalakian emak tolol peucang mana tuh di ditu teh udak eta diudah aku mau kuat atau becang teh lebih wah aing beunang asana cak becang ieu aing beunang asana ieu ka beneran aya gonggorong asup jana ka gonggorong set mau ge kuat set teu asup mau mangan sakieu doang nonggeng we becang balik deui ka dieu nah ini dia aduh geus aya be ya tinggal orang dongeng binatang nun teu di dahar kumaha coba wallahu a'lam bishawab. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون والله أعلم بمراده وإذا فعلوا لن تتكلم gawe ya alladzina la yu'minun fahishatan ingkalaan kasyirki kaya syirik wa tawafihim lan tawafi alladzina la yu'minuna bil baiti kalawan baitullah uradan ala pirang-pirang kang uda
qailina turale kang ngucap kabeh ing lafal lana tufu fi thiyabin warana tuaping sun sadaya ing dalam pirang-pirang dodot asainna Allah fiha kang nyulayan sun sadaya ing Allah fiha ing dalam thiyab fanuhu anha maka den cegahi allazina nazakin fahisyah qalu ngucap ya allazina wajadna 'alaiha nemu insun sadaya 'alaiha ing atase fahisyah abaana ing pirang-pirang bapa insun sadaya faqqa tadaina bihim maka nganuti insun sadaya bihim kalawan aba wallahu amarna biha lanudai Gusti Allah iku marentah Gusti Allah na insun sadaya biha kalawan fahisyah edon maning gol ucap sirah Muhammad lahum kadua alladzina la yu'minuna innallaha ing lapad innallaha ing satuna Allah iku la ya'muru ora marentah ya Allah bil fasya'i kalawan kala ana taquluna ana tangarucap sirah kabeh alallahi ing atase Allah ma la ta'lamun ing barang kang ora weruh sirah kabeh annahu qala ing satuna Allah iku ngadawu ya Allah isi pamin kari dia iku isi paminkar Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'u mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun wallahu a'lamu bimuradikul ngucap sirah Muhammad amara rabbi marentah sebab pangeran ingsun bil qisti kalawan adil al adil tegese adil hakimu dan ngadagakan sirah kabeh matupun alamana bil qisti iku dan ataukeun ing atase mana bil qisti aya gola tegese ngadawa Allah aqasitu padara adil sirah kabeh wakimulan ngadara-ngaradakeun sirah kabeh aqablahu wa tawa iku tetep ing dalam sadurunge hakimu pa aqbilu tapi lapat ba'akbilu maka pada maradab sirah kabeh muqaddarun alaikang dan kira-kirakan wujuhakum ing pirang-pirang awak sirah kabeh lillahi kadu Allah inda kulli masjid dalam nalikan saban-saban salat akhlisu lahu sujudakum tegese pada ngaikhlaskeun sirah kabeh kadu Allah ing salat sirah kabeh wadulan pada ngadu sirah kabeh ngundang sirah kabeh Allah upurut pada ngaibadah sirah kabeh Allah mukhlisin lalaudin ari kang ikhlas kabeh gaduh Allah din ngagun serius syirik kama badakum gaya oleh ngawitan ya Allah kum izra kabeh khalaqakum tegese ngadamel ya Allah kum izra kabeh walam takuna la warana ana izra kabeh sani ko siwiji-wiji ta'uduna bakal babalik izra kabeh yadukum tegese ambalen ya Allah kum izra kabeh ayana le pirang kang ma urip yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun Allah alam bimuradil parikoni ngasapan tamingkun kang tetap zarikin zirat kebenaran jadi hal hada kang nudukeun ya Allah ing parikwa parikonan ing sapan tako nah ta'ala imingat dazif parikono ba'dalalatu sasar innahum satune parikoni taqadhi ku anda dadakan dia parikono syaitina ing pirang-pirang syaitan aulia ing pirang kakasih min dunillahi saking salian Allah gairi sakit tegese salian Allah sabunalan padanya rangkaya parikon kabeh andahum satune parikon muhtaduna iku kang oleh pituduh kabeh di omat-omat kamari teh ku Gusti Allah ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kade ulah kapitnah ku setan ulah kagoda ku setan hingga anjeun naluturkeun kahayang-kahayang jeung ajakan-ajakan setan kade cek Gusti Allah
sakumaha setan bisa ngagoda ka bapa moyang ngaranjeun kabayane Adam ketika digoda di surga. Kagoda Kangjeng Nabi Adam teh akhirna diturunkeun ku Gusti Allah minal jannati ti surga ka bumi. Anu ditembongkeun kahinaan bapa moyang maneh teh yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Teu make sahlai-lai acan, teu make buuk-buuk acan, pocot ku Gusti Allah. Barang nu aya di surga teu meunang dibawa ka bumi. Allah hingga katembonglah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa teh kagorenganana. Berenanan mana teuing Kangjeng Nabi Adam teh utad atodna gubal gabel neuleuh Siti Hawa makomo meureun aya Musa mesem jeung baeud. Geus kitu we ditembongkeun ku Gusti Allah, maka nu paling urgen saat eta ialah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa hayang instruksi ti Gusti Allah papaes jang nutupan aurat. Mantap ku Gusti Allah diinstruksikeun supaya nyiptakeun pakaian tina kapas melalui hujan. Jaradilah kapas-kapas melalui hujan jukut-jukut jararadi didaharlah ku hewan-hewan domba, sapi jeung sajaban. Dijieunlah bulu-bulu tersebut pakaian ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Qad azzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sebab ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam kepanggihlah di Arafah. Tidinyalah Kangjeng Nabi Adam langsung ke Baitullah. Wah, Kangjeng Nabi Adam. Jadi Kangjeng Nabi Adam mantas di Arafah, ka Muzdalifah, ka Mina, langsung ke Baitullah. Bentukna kakarak batu segede kieu nu diteundeun ku malaikat Jibril alaihi salam. Baitullah. Masya Allah, jelema kakarak duaan harita. Oh nu pas ini harita mah sugan pas ini kontrakan, pas ini tanah. Oh sapira ganduaan doang. Bau ablag-ablag. Aye, nggak omat-omat kade ulah sampaikan ka terjerumus milu karena ajakan setan. Kade cek Gusti Allah. Sedangkan cek Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kaula nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca persekutuan jeung jelema nu teu ariman. Jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat teh Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan. Dimimiti berpakaian sing hade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak. Diturunkeunlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah. Dimimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan. Kade ari lalaki mah baina surah war rukbah, dengkul jeung bujal ringan lalaki mah, tapi awewe mah ieu sakaujur awak ka
kuku-kukuna nya nama termasuk aurat, buukna termasuk aurat kabeh. Geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu. Urang lamun neuleuh di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neuleuh di Iran. Pakaian orang Iran, tapi di Iran ge teu kabeh karare itu. Urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya. Aya mah aya lobaan kene nu terbuka. Di Mesir ge lobaan kene nu terbuka, tapi loba anu make kitu cadar. Mesir loba, Iran loba, Irak loba. Tapi di Irak ge loba nu ulutudan bae sarua jeung di urang. Di Mekah sarua, di Mekah nama hampir kabeh make cadar, di Mekah nama Madinah, tapi coba di Jidah nama hampir teu make calana. Orang Mekah teh kasih kitu barloon. Teu haji mah gitu bae. Kade ulah nuturkeun setan, cek Gusti Allah, tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim. Geus di mana-mana awewe teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nyana kagoda ku setan. Jadi lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig. Lamun aya awewe kadeuleu bitisna eta teh keur kagoda ku setan, nyana teh keur kasurupan ku jurig. Lamun aya awewe kadeuleu pingpingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna. Lamun bujalna kadeuleu raja jurig teh mah. Iya kuari urang Masya Allah keluar be urang timah. Mana kuari nu make jilbab, mana kuari nu make kitu rongres. Geus pokona mah terbuka kabeh. Ieu setan. Inna ja'alna syayatina auliya. Ngade cek Gusti Allah la yaftinanakum syaiton. Ulah kagoda ku setan, ternyata kagoda kabeh ku setan. Terutama kaum awewe. Aya nu rapih jasa awewe teh Masya Allah, ieu mah hebat jasa make rongres. Hebat. Ai prak barang dideuleuh digigir disoekeun ka dieu. Barang lempang pingpingna ge kadeuleuh sial jasa. Masya Allah, atuh kunaon disoekeun. Ai kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab, pohara jasa, ai prak teh make calana. Jilbab dipakai anak poho meureun. Gusti Allah lagu. Jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab. Tarik ulur terus. Di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus. Satu sisi hayang anak sekolah make jilbab, di sisi lain ulah. Datang ke ayeuna can anggeus-anggeus. Tanggeus. Bahkan loba nu diusir budak sekolah lantaran make jilbab, usir kita pindah sekolahna. Pabrik aya nu make jilbab kaluarkeun, ribet make jilbab. Pokona mah geus menyudutkan soal jilbab di Indonesia pohara jasa. Lantaran di urang teh kapan dikendalikeun ku Amerika. Tersepen orang Amerika di Indonesia anu make jilbab. Komo budak sekolah, komo di pabrik mah sangat tersepen jasa. Adapun di pondok pesantren sarua teh mah jalain Indonesia sabodo sakena. Lain Indonesia teh mah. Pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera. Pan ieu secara nasional teh meunang jilbab. Kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan make jilbab. Menang saminggu tarik deui. Tidak boleh. Berarti kan aya pengendali di urang. Nah, eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu teh, tapi gerakan Allah mah hese. Kumaha gerakan Allah? Tanpa dipandu ku pemerintah, jelema make jilbab sorangan sanajan teu make calana. Jilbab dipake bae. Bloon jasa. Ka Nyiroro Kidul make jilbab. Saha nu bandu ieu? Pemerintah mah jangan ulah sakola tapi tetep bae make jilbab bae. Karyawan loba nu make jilbab bae. Komo ka pasar dan lain sebagai hatta bobogohan make jilbab. Masya Allah, saha nu mandu hese diulah make jilbab tetep. Okos zarah. Ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah. Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah. PKS diharamkan juga musik jarah haram musik.
bejana ISIS teh bakal ngabongkaran kitu makam-makam haram musyrik budak leutik nang saha mandu zararah orok zarah orok zarah orok wabeh zararah kawali sanga hese teu bisa ditahan ieu mah eueuh nu ditahan halayang sorangan datang ka Amin Rais pegeleun ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatu nyarieun non losmen dan lain sebagainya wah rarame mata ku ari cicing bae nyana mun ditanya gimana itu jar sebodoh emang kenapa capek gua gerak Allah ese asal geus gerak Allah ese naon ge ese dumantek diurang teh kan diurang ya bakal ya diurang di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi jeung kitu syiahinisasi kumaha sih aing ngomong eta aing nurutan nu hebat padahal teu becus ieu untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia nu dimaksud kumaha 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni sebab nu ngalangan ieu KBG adalah Sunni ngalangan gerakan-gerakan politik gerakan ekonomi dan lain sebagainya nu jadi penghalang teh Sunni maka carana bae ku ari mah wahabikeun syahkeun eta mah kan geus aya digenggeman Amerika mulai Kiai Jawa Timur Jawa Tengah marudah bagaimana ini untuk mengantisipasinya musyawarahnya ada di situ Jawa Timur Jawa Tengah anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten tinggalin jeung nama teu pernah aya musyawarah Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi tapi Jawa Barat jeung Banten mah santai aya organisasi di Banten aya tokoh aya kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah mun golok mah bener geus diasah bae ti kuari ge jang naon mencit korban beda karakter geus kos kitu bae disebut tinggalin embung ban Banten mah maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae kos kitu Banten mah Jawa Barat teu batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini Jawa Tengah kayak gini akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek oh ya Jawa Barat jeung Banten ente datanglah bagaimana Pak Kiai kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu iya cekulat atau bagaimana ya tidak menurut Pak Kiai bagaimana saya sih nggak punya pendapat nah terus bagaimana kalau nanti udah terjadi kan orang tuh bisa kumaha Allah kan tuh bisa itu kan lain jawaban tuh nyana lah mengharapkan lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja tuh nyana pas gitu mah tuh lain rasional ngaran dan kukula dijawab gitu baik sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali itu yang namanya persib untuk mempersibkan Indonesia kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC keluaran dari Madinah dan Misro kurang bagaimana tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Banten tetap karakternya tidak bisa berubah geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim jangan wahabikeun tetep bae kita ulah kunut nahan laluhur ya kapan kunut kieu kita ulah usoli ku Muhammadiyah enak geleger-geleger usoli kuyangan Muhammadiyah
Uyang kan jagana tuh. Nek usul bola gandeng teh engke aing kasinggung ya kana. Henteu usolli. Komo guru kula di Banjar mengaran almarhum majengan Mumu. Oh gandengnya segan mah. Usolli. Fardhu zuhri usolli. Cak anak mah patas berangkat budak usolli. Atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh. Oh, mantep jasa guys. Hese dek dirobah teh. Ya jarang nu jadi Muhammadiyah, jarang hiji dua lah. Malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni. Kuari dek coba-coba. Ye, emang tadi 50 jil. Modalan teteh sabarahat miliar atau triliun. Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor, ulil albab jeung uli-uli jeung sajana. Tak apa dikirim ndek liberal ke datang ka di urang jadi tontonan doang ya cara gue bingung Amerika ge di Indonesia kumaha cek cenah dikirim tokoh anu luar biasa aboh Nurholis Majid mah teu kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge teu bapana itu Mustofa Bisri lain lalagan bentah mah pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan Muhammadiyah, iya diurang lain saya tikan Muhammadiyah, lain di itu di kesempatan kali itu nanggerah, gintung, di itu menes, atau tiba delapan, sakikian apa? Nggak sepeda, tetap hese tah diurang teh, nah, nyana tetap nanya ke kula, kiai itu gimana sih ini? Sebetulnya begini, cekula. Di Indonesia ada Wali Songo. Sekarang jadi 10 dengan Gus Dur. Seringnya tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali. Wali-wali itu jangan dikira mati. Wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib, di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, makanya di Banten enggak gerak, lah dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak zarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak zarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak, di mobil saja kalau kita enggak ziarah. Itu juga terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejaan kasih tenang aja sekula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung wa imanyana nempel ka urang. Urang kasurupan wali. Ya tuh masalah. Kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan kujurig, urang mah kasurupan wali engke. Tuh, amin di mana puas naon teu. Aduh, Masya Allah. Ieu mah tidak tetap urang jaga-jaga, tetapi urang make zahir jeung batin. Zahirna supaya rasional secara real, batinna urang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu. Kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetep urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten, kuari Banten pindah ke Jawa Timur, Banten bae. Dia kok ini golok dia. Kitu bae ta urang Banten mah. Padahal mah nyaho bener nyaho teu. Nyaho gagah jalan teh geus kitu bae teh mah. Eta Banten teh dah. Ya, urang karakter di urang teh sekarang itu bae. Teu daek robah. 350 tahun, 3 abad setengah dijajah ku Belanda, karakter teu robah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika
5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya nih Indonesia. Bisa antapkan banget. Kumanyana bae jeung. IG-nya na ieu. Kan dijieunannya na Jokowi nya na geus rada leutik hate. Bener teh moal si budak ieu. Ya bingung cek kira ieu. Iya kuarikan keur dia wah tarik ulunya geus gede hate asana Jokowi mantep ya. Tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan. Sanu nyaho Jokowi cuma ke udeng-udeng. Jangan percaya aduh Gusti asa Indonesia. Kuari ka daya langkah-langkah baru nu mantak ditarik kembali ke DPR, urang mah teu nyaho. Iya tak untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Urang mah teu nyaho rahasia negara eta mah tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Dan beres dah. Sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda. Baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang, lamun awewe tawafna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang tawaf teh. Dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulya menang ti Gusti Allah, menang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunya dideketkeun ka Baitullah, ai baju pakaian eta teh termasuk dunya geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon. Pikiran kuno kos kitunya. Baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang. Maka lalaki mah ti beurang di mana tawaf teh mun awewe ti peuting tawafna teu barake calana teu barake cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sabelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab pakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana. Mun kuari teruskeun urang ge betah. Betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa lamun toab teu make calana misalna ieu misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urang ulah negro gitu. Tapi tetep bae orang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek. Aduh. Iyalah. Ketika digenggeurekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji. Nomor kedua sehari-harina urang Arab teh make baju na teh ieu mun awewe kadele pingpingna. Mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh. Lamun awewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot. Masyaallah. Meureun kuari mun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun neuleum model di Hollywood. Emang Hollywood di mana kiai? Cikupa. Di Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood ya kapan sagede naon maka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dieu di handap tali di luhur tali doang. Masya Allah. Di deuleu ku Ki Haji urang Cikupa. Aju teu kicep-kicep. Ai jerona mah tapakur Masya Allah. Tapi teu kicep lah ieu. Ki Haji bloon gitu.
wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu alam bimuradi. Wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah, bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tuapi model syirik jeung tuap di Baitullah uratan sataranjang ko ili nanya ngomong lana tu pupisia bin asainallah api kami mamu tuap te tuap di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage tuap teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah, ayyuhal lab, coba cek Kangjeng Nabi makelah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaianlah nu rapi, komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qalu. Cek urang Arab ye, man. Ngomong teh sok sangeunana bae ye kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana ieu teh turunan ti bapa moyang kami bapa urang mak urang baheula kieu karakter bangsa teh kos kieu geus kami teh nurutan kajen ku kumaha ge budaya ieu mah budaya man ulah sok dileungitkeun budaya Arab wajadna alaiha abana bapa moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya ulah dileungitkeun budaya mah kajen ku kumaha ge nomor kadua wallahu amarona biha di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah paneta kasangeunana bae teh ngomong hiji nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya ieu teh karakter bangsa ieu teh tuturunan ti bapa moyang ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim ulah tuturkeun nomor kadua ieu nu teu ngeunahna mah man wallahu amarona biha Allah ge marentah kos kieu ka urang paneta nyedakeun ka Allah pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan tapi atuh kunaon manehna nyedakeun anak ka Gusti Allah ye nyanyahoanan mad ye ieu Allah marentah kos kieu ka urang ye sia mah budak kamari teu nyahoana naon sia mah ngadaruihna ge pandeuri ka uyah pantungtung nama aduh ta ieu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha dua nyana jawabanana hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang ieu teh budaya Arab ulah ditinggalkeun tuturkeun nomor kadua memang Allah marentah tidak ieu masyaallah kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urang anu henteu ditinggalkeun be pohara jasa geus puguh budaya Bali geus puguh budaya Jawa geus puguh budaya-budaya Jawa Barat urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu Jawa Tengah budayana kos kitu urang ka dieu ka Jawa Barat beuh lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan nu sok disebut make kabaya teh baju kabayana pancarang di dieuna kan terbuka sakieu buukna ka dieu make konde bukan ditambahan ku daun cau bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kitu
kurang lempang deui ka dieu ka Karawang pohara jasa urang Karawang mah terus datang deui ka dieu ka Subang eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah mun ditanya euy budak Karawang imat tuturunan tim bapa moyang urang ulah ditinggalkeun sia masuk macem-macem bae eta lamun deuk hajat teh juk aditu make lisong make naon teh karana aju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ge milu hajat geus juri ku urang kitu kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu tungtung nama engke bararau ke kabeh ge nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna engke sayur dituel ku nyana sangu dituel ku nyana engke barariye nu mantak suguh ka ditu teh teh budaya kolot urang baheula make lisong nu gede ka ditu ayo kada ka ditu sut beres pu lisong 5 sogo gede kieu cucur sagala bakakak sagala naon atuh budak angon maneulekeun we ieu ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka deui ya ieu horeng jurig na nyana horeng teh teh baheula mah kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun nambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan cenah teh di botol mah pantilok hujanan saat ini dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus di ayun-ayun ge nyana neangan halu ku ari mah mau godean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun bae wah aing pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos gadar itu Masya Allah dileungit-leungitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah ku ari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga ieu mah puyeng aing mah deuk hajat ditah baca sholawat sakumaha deuk jadi wali ya budaya tah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturudan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge gol Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasar kana kazaliman kana kamunkaratan kana dora kamaksiat kekejian Allah mah teu marentahkeun model kos kitu nomor kahiji nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah kana naon maneh teu nyaho maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan letah teu tulangan sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong alallahi ka Allah mala ta'lamun kana omongan nu balik teh nyaho nyedekeun ka Gusti Allah macan Allah marentah kos kitu taya hamzah istifham inkar teu Allah mah teu marentah model kos kitu kul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlishina lahuddin ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna
tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah. Aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia. Amara rabbi bil qisti pamarentah Rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah hiji. Ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum lempengkeun awak tangtungkeun awak badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu wad'un ibadahan Gusti Allah mukhlisina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan-muatan ngaji ikhlas salat ikhlas zikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlisina lahuddi yakin kama bada'akum ta'udun sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya ku Allah diciptakeun aya haji hirup sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangeun Allah deuk kahirupeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tatadina urang diayakeun dihirupan Allah maha kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada. Nomor kedua wa fariqun haqqa alaihi dhalalah sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu termasuk bangsa bendera-bendera mali caritakeun nu koneng aya nu beureum aya ieu nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal pi imaneun bakal pi islameun atuh bada'akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya nu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal pi imaneun atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana
mantak lamun urang ngembalikan kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya di aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman anak nabi anak rasul kafir. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapak jeung anak. Bapakna teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalang tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab, dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa, teu iman. Nu mantak ulah kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boe teh nyeleu bapak nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masya Allah Inggis ya urang lamun digali kos kieu penciptaan Gusti Allah ieu adalah hak Gusti Allah kumaha Gusti Allah bae Masya Allah batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beudang pituduh tak ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan mantak ti dieuna nu mantak parikon haqqo alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah urang mah kuarikan nu normal ieu heueuh nya herannya urang mah heran ka Josbus padahal mah nyana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah heran nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup ka masjid deui menyaho ka pangeran mun ditanya Junaid ka mana masjid nek naon salat nyembah ka pangeran sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih maing ge ngaji lain sia ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantak ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat titaku masih maing masa kadang kita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah santri 20 tahun palingan saya bisa baca kitab ente aing baca kitab mah
bisa emang sih ada pondok lah kira kumaha mondoknya nonton TV bae aing tapi teger batin tuh iya udah bae Namrud nyana nyahueun pangeran teh Allah Firaun mah tadi nama nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur haji jandung aku pangeran jadi aku pangeran tadi nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun tapi kabelah dina takabur aku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahireupun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok paeh tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing paeh cak aing hirup aing mah bisa maehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran itu pangeran Firaun eta kos geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing maehan ku aing ibadah aing pangeran masyaallah aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising nya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran Masya Allah innahum muttakhadus syayatin nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan jeung setan ittaqadus syayatin musyawarah nya jeung setan dipilih bendera koneng ya borong ya mana deui tuh cak sia teh bata iya ittaqadus syayatin auliya min dunillah haju wa yahsabuna annahum muhtadun nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener boga rasa bener bae nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade di awal lagi awas setan mantak ka dieu nage ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan ku ajakan setan urang sing teger ku ari antar ka mana ye cilongok neuk naon ngaji keke tungguan iya mana ayo oh bener kayak tungguan lah ya pakai samping kan ganti lang celana ke celana ayo guys cak bawa depan cenah gaji engke ieu aya perlu saya sagede ngata syaitonir rajim setan lo bisa bae eta ya Allah dek ngaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu budak teu kira-kira dek gaji aya nu ngajak bisnis milu kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya mah datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar deuk eureun ieu haram teu eureun neng-nong bareng di deuleu remote-na etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing dipiteundeun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula
Komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia. Ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah. Ngomong bisa. Praktek coba. Ese jasa. Nu mantak pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkan usul pikih, bisa diperdebatkan politik, bisa diperdebatkan ekonomi, bisa diperdebatkan budaya, bisa didiskusikan dan lain sebagainya. Hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun. Hese. Sebab naon? Perasaan geus pindah. Asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun, moal bisa didiskusikeun. Hanya perasaan jeung Gusti Allah, asa ngadenge, asa didengekeun ku Gusti Allah, asa didelekeun ku Gusti Allah, asa neuleuh ka Gusti Allah, keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa. Pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh, mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya. Engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun. Sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah. Naon eta? Eueuh makhluk kan di jero Allah di jero hate. Eueuh makhluk eueuh dunia. Urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia. Urang cicing jeung manusia tapi urang henteu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat. Geus ti dia mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan. Urang lamun geus datang ka dinya mah setan teh diome ku urang. Setan bisa diome. Urang lamun geus datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek. Duniaan makhlukan setan kan kadeleuk ku urang diome ku urang digere sia paing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere kieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh deuk ngagoda kan ceuk awas sia bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hate naman mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun nu encan datang ka dinya kakara setan cicing di punduk cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu. Jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae. Eta setan. Eta setan. Susuna gede amatnya. Cek setan. Haji Junaid ieu. Padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduna waduh epok cendol. Parah. Tah eta setan teh kos kitu. Ya Allah ya Rabbina iya sih hade bisikan-bisikan setan sing hade urang moal kebeli hirup mantak kaya ieu nu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih sebagai sekutu sebagai babaturan nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasina jeung syaitonir rajim.
jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang kaluar tina hak kaluar tina kabenaran yakni datang ka murtad man naudzubillah min zalik wa min zalik jaga baik-baik sing hade nah ieulah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya-budaya Arab titah ngabebener karakter-karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarit ngaler kidul ngetan ngulon deuk nungguan ajal doa Wari poe Minggu urang poe Sabtu insyaallah lebaran Minggu na libur Minggu na libur tah Minggu libur Minggu Senin Selasa Rabu Kemis malam Jumat haul ibu malam Jumat nata malam Jumat sekali deui lebaran urang Sabtu poe Minggu na libur libur tah Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tah malam Jumat eta nu henteu ka mamana nu henteu boga pagawean na ieu insyaallah haul ibu di dieu sakumaha biasa ya eta malam Jumat mingguna berikutna urang ngaji deui sakumaha biasa wallahu a'lam